Assalamualaikum, hidup sadayana, kumaha dararamang. Mudah-mudahan arurang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tepang deui sareng ibu ini dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 5. Sapertos biasa, sateu acan dikawitan diajar, hayu urang sasarengan macakeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Minggon kamari hidup tos diajar ngeunaan kecap saharti atanapi pamidina bahasa Indonesia mah disebatna sinonim katanya atanapi persamaan kata. Tadinten ieu arurang bade diajar materi ngeunaan kecap sabalikna. Cobi aya nu terang naon kecap sabalikna teh? Muhun kecap sabalikna teh nyaeta kecap-kecap anu hartina patukang tonggong. Atanapi pamidina bahasa Indonesia mah disebatna antonimnya, antonim kata. Tadi dieu ibu ngagaduhan contoh kecap sabalikna. Pek ku hideuk perhatoskeun sing tengetnya. Di dieu ibu gaduh kecap diuk. Diuk teh hartosna calik. Kecap sabalikna tina kecap diuk nyaeta nangtung. Nangtung teh sami sareng tatih. Pami didamel kalimat sapertos kieu nya. Kuring diuk dina kursi. Didin nangtung deket panto. Tah pami didamel kalimat kirang langkung sapertos kitu. Ayeuna pek hidup buka buku paketna halaman 44. Didinya aya 10 soal ngeunaan kecap sabalikna. Hayu ayeuna urang sasarengan esiannya. Tos siap? Pami atos langsung wae ka nomor 1. Didinya aya kecap mios. Mios teh hartosna angkat. Berarti sabalikna tina kecap mios nyaeta mulang. Sok dieusiannya mulang atanapi uwih. Tah pami didamel kana kalimat berarti siang nembe mulang ti sakola. Atos diserat pami atos lajeng ka nomor 2. Di nomor 2 aya kecap mondok. Mondok teh bobonya atanapi kulem. Sabalikna tina kecap mondok nyaeta gugah. Sok diseratnya gugah. Kalimahna tabuh salapan wengi abdi nembe mondok. Kalimah nu kadua tapi tabuh 4 subuh oge abdi tos gugah. Ayeuna lajeng ka nomor 3 aya kecap panjang. Sabalikna tina kecap panjang nyaeta pondok. Sok dieusiannya kalimahna patlot nu kuring mah masih panjang keneh. Ari patlot nu jajang geus pondok. Nomor 4 kecap jangkung. Sabalikna nyaeta pendek. Kecap sabalikna tina kecap jangkung nyaeta pendek. Kalimahna aa aja teh awakna jangkung. Ari aa angga mah awakna pendek. Sok pami atos lajeng ka nomor 5 aya kecap pinter. Sabalikna nyaeta bodoh. Neng Lilis teh pinter di kelas. Ari Jang Ibro mah bodoh. Lajeng ka nomor 6 aya kecap getol. Getol teh rajin. Sabalikna tina kecap getol berarti males atanapi kedul. Kalimahna wati teh getol diajarna. Ari Wandi mah kedul diajarna. Lajeng deui ka nomor 7 aya kecap wanter. Wanter teh berani, pemberaninya.
Sabalikna tina kecap wanter berarti eraan. Sabalikna tina kecap wanter nyaeta eraan. Kalimahna meita teh wanter henteu dusun. Ari alo mah eraan. Nomor 8 aya kecap ngical. Ngical teh hartosna menjualnya. Sabalikna tina kecap ngical berarti meser atanapi ngagaleuh. Kalimahna kamari bibi ngical koran tilas. Ari abdi mah ngagaleuh buku bahasa Sunda. Nomor 8 dipiceun. Sabalikna tina kecap dipiceun nyaeta dipulung. Kalimahna kardus anu geus teu kapake teh dipiceun ku bibi. Kalimah nu kadua kardus anu geus teu kapake teh dipulung ku tukang pulung. Nomor katerakhir nyaeta aya kecap meunang. Sabalikna tina kecap meunang nyaeta eleh. Kalimahna sakola kuring teh meunang dina cerdas cermat sakacamatan. Ari sakola manehna mah eleh dina cerdas cermat sakacamatan. Ta eta kangge pangajaran dinten ieu. Tong hilapnya bukuna dieusian halaman 44, tapi tekadah dikempelkeun deui ka ibunya kumargi tos dieusian sasarengan. Sakitu wae ti ibu ku ibu dicekapkeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.